أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ari sia teh ku odog-odog teuing kiai, ku goblok-goblok teuing kiai, atuh masih keur teu muka atuh sia mah masyaallah mending dagang toge sia kiai. Heran main maka kiai. Baca ta ayat ta baca. Masyaallah kari. Mangkaning aya ieu kiai di dieu hiji. Aya hiji kiai di dieu ieu anu milu ngaji anu kasumbang ku haritanu. Nomor kadua ku jawara anu ngaji di dieu aya hiji. Balik sia. Jalan jalan mana coba ayo. Aja naing mah di benduan kunyana ge oh masalah aing mah asal di akhirat aing di alam ku Allah. Ye, geus cenah aing moal nyaba ka kieu cit teu hayang aing bisa baku sia. Ye. Pan cerita temenang kitu cerita kiai jadi jelema ndak kitu bae aing mah ye itu teh malain kiai cenah kiai kajeun aing mah teu dikaikeun ku sia ge aing mah asal ku Allah bae dah can pugu cenah ku Allah ge bool sia ye teu batu geus kitu basaruhan cenah kiai ge lain kiai itu mah jawara enggak ai kaluar ti sumut sia mah kajeun. Man ardallaha bisa khotin nas kafahullah jelema nu nyieun karidhoan Allah maka bebendu manusia nu salah nah kafahullah bakal dicukup ku Gusti Allah jeh emang aing teu boga rumus teh aduh Gusti nah ieu kan keur carita ieu mah teu rek mumusuhan keur carita nasehat ti Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tuh mangga bae deuk kumaha ge mangga bae sakadar nyampekeun atuh kiai mah ieu teh kepanjangan tangan ti Kangjeng Nabi sampaikeun adapun kanasehatan teu kanasehatan teh mah lain urusan kiai urusan diri jeung Allah. Sadajan kipudoli unggal peuting hayuh bae ge pan terus baik awas mabok ulah zina sing hade kudu sedekah sing hade jatuna rurut aduh jan niat da ge lain deuk nganasehatan jelema ieu tah mah hayang ganti ban mobil atuh biasa geus kitu. Terus jelema bantu cak Kangjeng Nabi kumaha hijrahna hijrah ka awewe yan kihuha tuh kan terus mah tah bae geus boga bae hijrahna kada harta atuh bakal ngamilik yung hijrahna ilallahu wa rasulih kadinya ka Allah ka Rasul teger kajen hukuman sieun dipake ka bendu ku manusia henteu asal lempeng di jalur Allah selamana manusia mah mun teu ngalem nyawat cek Imam Ghazali sakit tuh baik cenah diaromongkeun ku jalma sadaekna keuna ngabudah ngomongkeun asal lurus di jalan Allah man ardallah jelema nu nyieun ridho Allah bisa khotin nas ku bebendu manusia kafahullah tapi sabalikna jelema anu nyieun bebendu Allah man sakhatallah biridon nas hayang di alam bae ke manusia bo urang lamun ngulang ngaharamkeun kredit engke mana teuing meureun jelema ka urang teh sieun ku manusia bakal dipasrahkeun segala rupa ka manehna wakalahullah sok basia capek hirup bakal
teangan ridho Allah cenah batur beduan kajeun moal kebal bo jelema ngaromong antapkeun sadaekna ngomong ieu sapira ngomong tuh eta prinsip ngaranna fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kade ulah kabong broy ku harta kafir ku harta kufar ulah kabong broy ku anak-anak kufar kadengena teh kupar matu boga pabrik anu boga pabrik anu tuh anakna nu sakola di Australia nu sakola di Amerika nu sakola di Jerman nu sakola di Yapan nu sakola di RRC kabita ku anak-anak kafir kos kitu ulah fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum ulah kabita ulah kabong bro emang innama yuridu Allahu liyu'adzibahum daya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kupar ku hartana para kupar-kupar ku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah horenganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa horenganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhiratna disiksa ih kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayatid dunya dina mimiti harta neangan nagih manehanana geus kasiksa kafir teh uja-uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus bae nyalaman teh nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting mah keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul-ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul-ngumpul dunia terus deh pikiran ke akhirat kafir capek mulai rada kumpul harta teh dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia nyen satpamnya na kasinan besi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan akan dunia wani mayar capek tah hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak-sautik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantarannya anak ngumpul harta teh berat make perhitungan pemuda Pancasila datang kadinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa hati mulai pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede yen pabrik di dia karyawan dicekek ku manehana demi kemajuan hartana sorangan terus saya demo tinggal demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting iya untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker geus kos kitu hitung-hitunganana Al-Qur'an eta sampaikeun ka dinya nyaritakeunana nyaho ka Depnaker sagara ya insyaallah luar biasa ya Allah ya Rabb hitung-hitungan anak untungan mana naikkan gaji ieu jeung nyogok ka dieu seperti kos kitu tah
Nah aya polisi nu urak wiri cakal polisi bayar amankeun buru amankeun geus keluarkeun anu nakal keluarkeun bayar harta mah kos kitu mainnya na terus jadilah nyana hartawan jadilah nyana jutawan kemana-mana diaping kahayana kos kitu harta mah eta teh lain merdeka capek eta teh nah ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj disungkun ku aing latas tahsin nyaman alaihim ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah ulah nganggap bagus ku aing kanikmatan nu dibikeun ka manehanana anakna jararadi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena kasiunan ieu kasiunan itu kasiunan ieu kasiunan itu ih capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana ieu di dunia di akhiratna wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yane kana ajalna mah atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim siriong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wa hum kafirun wa hum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh ngaranna wa hum kafirun kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10 20 tahun lain 100 200 tahun abadal abidina wa amadal amilin di dunia dibudakeun ku dunia ku harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo keur sakola cak kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo teu beunang aya gangguan sautak saeutik capek hati teh sakolakeun ka Amerika sigana senang teh capek hati teh mikiran harta mikiran anak sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa bisa nyer usaha deui capek kasieun dek nyaho-nyaho paeh na kafir siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kacirina secara kasat mata senang padahal tersiksa moal ayanya nama kudu sedekah jatuh nyahoon ka bab ganjaran moal ayanya nama infak jatuh nyahoon kana bab jariyah adapun kafir mereka masjid kafir mereka pondok pesantren mereka kiai lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim dek nundukan kekuatan mukmin akibatnya lantaran dibere sumuhun daun masa sih kafir cium tangan dek ditenden di mana ieu iman kiai lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna deuk kumaha murid ada kumaha nu atak lamun aya kiai narima aju cium tangan eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya nu masalahkeun kadinya bapana eta mah geus bae bapana tololna ge di atas tolol ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta mbahna tolol maksudna atuh kiai ge kos kitu ente diantepkeun atuh anak kena ngaji di dinya awas ya kebelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina aju terus ka muridna naudzubillah min zalik cabut anak boleh pesantren ge kiai modal koskar itu ieu Quran tah sigade ulah tah geus saquran aya teu talar mah ja ikra pohoan bae ayat ieu bae talar ikra pohoan bae iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbik iqra cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae imam blon ya imam ya gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya ya Allah ya Rabbi Masya Allah
deres sama masih kene maca Fatihah ya imam teu baca Fatihah Allahu akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh dahem lain naon sih mah nya ge bingung emang naon dia bingung nya ge tah aya nu di tukang al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tahlil tolong ieu gara-gara teu boga pamajikan kos kitu madak imam teh hiji nu kasep dua nu boga pamajikan tilu nu sugih opat nu pinter eta syarat dari imam Jumat maksudna supaya imam teh tegep ngimamanana makmum ngakabawangeunna kasep bacaanana bagus pamajikanana gelis bila perlu dua siapa sugi jadi jalan teu loba pikiran ngimaman teh khusuk sholli fardhu Jumat Allahu akbar ngeunaheun kan tegep ieu imam anu bangsa komo teu boga pamajikan mah kan aya dina haten aing ngira kawinnya ngira geus lah jadikan imam kos kitu makruh atau apa majikanna jore adong ge kan lamun aya nu liwat gelis ge teu akur jeung nu di imah cek cenah teh fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah ngajadikeun heran urang mah deuleu kafir naik baby band waduh tah ku sakieu bae ge dorakas ya doraka malah tujib ka amaru berarti sia abong bro eta kos kitu ulah aya encek naik Lexus waduh tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka teh gimana ulah aya cek segitu malah tujib ka amaruhum malah ulah teuh mata kurang mimiti api-api heula bae api-api heula aya encek itu lewat naik Lexus mulai di dalam nyana ngelaksonan net apa lo laksonin gua apa lo lewat aja gak usah klakson kecuali mobilnya kasih gua wah tambah jahanam nih bae ulah urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong broy ku harta kafir urang daek 8 sepatu kabong broy ku harta kafir urang daek jadi hadam kafir teh lantaran kabong broy ku harta kafir nah ieu jelema anu kabong broy ku harta kafir daek 8 sapatuna daek sasapu daek rugina ge lain rugi leutik-leutik teh jelema je aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nyana kieu nya ceknya teh aya aing waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna bos ada abang mau saya berhenti kerja kenapa kamu berhenti kerja enggak udah saya mau berhenti ye ntar lu makan di mana ada Allah lu emang habis dari mana ini ngaji bos eta ieu bejakeun bener aya terang-terangannya langsung bosna datang di dan lantaran nyupiranna bagus segala rupa namun aya karusakan bagus manyana dibujuk tak ku bosna di Jakarta enggak bos lu dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu di depan kafir enggak boleh sopan-sopan bos eta hebat eta jelema urang rangkas beri bayan bae yes lu nanti mau usaha apa urusan saya bos urusan saya lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lu gua nggak kasih gaji lu biarin bos makan gaji saya sama bos semua kagetin bosnya kagetin kita iman torojol datang nambahan ka dia masya Allah hayang saja nih aja ku ari nu sugih atuh teh sugan barang eureun aja sugih atuh biasa we dagang ka bengkelnya
tapi tenang cek jana tenang pikiran masya Allah nang saya nang Allah teger kuari kamari mah nyana bertekuk lutut di kafir kuari jadi musuh bahkan jana geus ngomong bae aya keributan jeung kafir golok miskin urang rangka satu pokoknya mah boro-boro kadung aing batur ge ku aing dicacagan sia urang rangkasa masya Allah nah ulah kabong broy ulah kabita ulah resep ke harta-harta kafir ke anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah innama yuridullahu liyu'adzibahum daya lian Allah teh kitu ka kafir teh dihayukeun ku Gusti Allah teh ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin sakada di dunia nyana masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surga na engke di akhirat tinggal meulem na bae tinggal dibeulem diojaikeun di neraka urang makan ieu di dunia teh urang mah sempit kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka sempit sote kehalangan ku larangan-larangan ketika urang dek mabok ayat-ayat haram tiga urang dek judi ayat-ayat haram tiga urang dek zina ayat-ayat haram tiga urang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dahar nyana ngomong sorangan mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nyana aya daging anjing japuh geuninah nyana sorangan da eta kan hebat eta tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram tadina daek judi barang ngaji haram pager tah ngaji teh jadi pager tah tuh wari kosu sempit di pager ku larangan-larangan korenganan merdeka pikiranana jadi indah masya Allah karim nikmat terasa aya nu ngaping urang aya nu ngabimbing urang teh sebab naon eta teh tadi ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji nang Allah kamari daek keneh kredit kuarin teh lu itu geus bisa di oper kredit nyieun anyar deui keberes jelema masya Allah larangan nginget jana aing hirup sapoe-sapeting 24 jam di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetit samenit ge ulah aya goplah ketika goplah nyarekanan diri sorangan ai awak sia teh cek wali pasti poho ka Allah detik eta menit eta jam eta aya naon sih sia waliullah geus jarekanan sorangan kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah ieu kunaon ieu di antara 24 jam digunakeun pake naon potong sare potong leha-leha dan lain ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam di antara 24 jam teh ya sajam lah barokah ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung jeung direnung ku urang ai kan mah awak bolon teh bolon atuh goblok ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah ka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing geus sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia emang sia teh jahong aing meuli golok kabari di Garut aing meuli di Ciseap sia awas sia dipencit sia ku aing hayo memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing apa jadi blok ada tuh ya nah ieu nasehatan awak nasehatan 24 jam per hari kuari umur sia geus sabar umur sia kuari geus sabaraha awak geus aya cenah 70 mah atuh sia can bener-bener goblok teh sia huis geus di luhur geus dihandap
atuh sia mah jalamun dibukaan mah uhi dengan buk teh kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu huis atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu ka mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan ieu nasehatan awak urang nasehatan awak urang ih kumaha lalakona ieu teh sia sehingga sajeun ka deui ka kuburan iya maksudnya masalah tamah ada kawin mau masalah kan ini permasalahannya can khusus sholat can khusus sholat ini aya aturan keur sholat nya main HP keur sholat diasupkeun deui mantas mun bisa memberi keur sholat ya cara order karung goni ya Allah ya Gusti. Nah, iya renungan. Makin membaik ke kadituna makin membaik. Nah, horenganan. Iya keur caritaan khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong beroy ku harta kafir ulah kabong beroy ku anak-anak kafir. Umumna majang urang kabehan lain ti kafir bae horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan adunya rasul khoti atin Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus ngeunah-ngeunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh ambil jurumiyah sarap bisa nya ieu mah patali jeung sarapna edan jadi sarap sepuguh alfiah johar makmum hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abu Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khati'ati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayan naik pilpres geus selain lu lumayanan deui tah mah popoharaan ye demi bangsa jeung nagara cenah kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang lamun pi bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna iya tuh dukung doakeun pi bagusin di budak teh ngurusan dak kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipu dolina naonan ye gede henteu pantungna mah bandera bae dipasang pada jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat apa kos gitu deh cenah teh menta ieu cenah mah dibere sia proposal naga aya di ditu tah ieu aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana ieu jana mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana ayo kumaha nah dukung kurang doakeun kurang tapi ulah nyokot duit nak sakitu cenah tuh puguh kiai maksudna ge eta nu joren ku alipin lain haja urang cicing bae urang teu dukung lain dukung degekeun ku urang rencana perpolitikanana perekonomianna perbudayaanana kadege ku urang teh eta untuk memajukeun bangsa jeung negara patali jeung agamana kumaha ieu teh jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya kaharti ku urang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere eta kakarek jelema ieu mah lain eukeun ka ditu maksudna teh kayak berkat doang
tuh nyaho anu di luar naon cenah eta sak aing di jero ngajina anu di luar teh nyaho naon cenah teh naon ayo sia geus maing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong berai urang ku dunia nah mulai ngaji goyang Karawang goyang ngeunah ngaji mah pan beda mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia takos kitu teh mulai kurang eksis dina ngaji teh kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor buat karena kolbuna teu dibersihan keluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh ku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung juring tapi lamun kotor ieu teh Masya Allah Nailah kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegar ulah kabong breu ku harta ulah kabong breu ku anak atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh hanaskeun hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk masjid anu dibangun pasantren anu dibangun majlis anu dibangun si anu hayang ka Mekah si anu hayang umrah ka umrahkeun hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot hei kitu mah pan maje ieu kurang kene ieu neuk keramik masjid emang geus kabehan geus tinggal manghaji doang coba bersihin we saja ke lamun kurang kakar kain kadiekeun we duit teh lain cekel ku aing asana maka keramik ieu asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres dipake dagang heula masyaallah istidraj ya harta siada harta loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkal loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkal lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ilah 500 murid geus bisa hiber kagoda ku dunia di pemerintah datang nyumbang nah guling dikurang kumaha contoh-contoh geus ambalayah dunia dan dunia atuh dunia mah di tangan sakitu teh di tangan sakit juga tulisanana mentek jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai kuai tah mah kitu atuh dan haonan renungkeun jadi ganjaran teu aing ngaji di jadi ganjaran teu aing aya di dinya teh ieu mah asal tadi berbekat bae mal deui aing mah kadinya teh deui atuh muka amplop di mobil leutik amat sakena salah sana ieu mah jang supir meureunana ieu mah bebe jadi ka panitia ini tidak salah nih teu boga etika goblok lain pudoli lain baturna di dunia nak capek urusan harta paeh nyawa keluar kafir berarti disiksa nak fayu'adzibuhum fil akhirati asyaddal adzab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan narajan kabeh aya mukminuna di hadapan mukmin tesararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber acan nya iman teu iman sama sekali masyaallah ieu ku ari di urang teh ya Allah anu pakai dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar
anu di luar kamanehanana beh teu dianggap Bhinneka Tunggal Ika berarti salahnya. Bhinneka Tunggal Ika kejang mengkelompokkan dirina. Salah. Anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris. Tidak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dijadikan senjata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukmin bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal ma wa mahum minkum tisai tiga aja. Kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya sebabnya anak kan minoritas cenah teh kudu berdampingan jeung kiai nganggap ideologina sarua dan lain sebagainya sarua bahkan make kopiah bahkan make sampingnya make samping make kopiah tasbih mawa kafir padahal kafir ya Allah ya Rabbi eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya dibalik eta teh padahal mah eta teh dek nyokot hate urang dek ngaluluhkeun urang ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun nyana pasar mah kaum anu sieun kaum mukminin teh sieun sabenerna mah ulah-ulah yang naon kagarak dibere demo 212 bae ge sieun kafir teh gadege Allahu akbar sieun eta ge encan nyaan eta kakarak lalaudan tah lalagaan kegeus nyaanana makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang bede orang Banten emang kumaha gitu jana mah pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku jana Banten emang kumaha gitu ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat jana mah asal perang geus Banten mah kos kitu jana mah henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokona mah mun ditanya dek kemana Jakarta dek naon gelut ieu ngagelutan sa pokona saha bae Banten teh bae teu puguh nya mah Banten mah ye bagus urang Banten tarurun nah kamari kan jan tarurun tah maka karak lalagaan doang ye awas deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta membabi buta ujianana kuari ge aya nu geus kasagolok bae kadang-kadang anak dan coba heula coba tapi boga sejarah Banten mah ja bakal perang deui engke jeung Baduy ji aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria ngan aing meme perang dek lelempangan heula ka nagara dia ku aing dek dideuleu di nagara dia saha nu hebatna jadi aing mah harebat kabeh tapi aing ge bakal ngeleh tapi tetep aing bakal perang jeung dia eta bahasa Baduy eta campur Bandung setik tuh la ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum kuari terus ka urang teh terus kadegetan bahkan non gitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolahkeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerakna di mana kita kudunya teh kiai teh kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos kitu ieu misionaris di urang teh kos karana itu tah horenganan dek mawa si eta bisa urang di teh sakarang-karana tuh si eta dan si eta Indonesia mah anu nyekel nagara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh deuk kubah atuh si eta jeung si eta
amanah Indonesia takut kajian sama urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum wana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu tiga-tiga can walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya kaum anu sieun nya nama kos musyrikin masararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentakwari di Amerika loba anu asup Islam, Jerman loba anu asup Islam, di Inggris loba anu asup Islam. Kejadian perang Baghdad, kejadian perang Suriah, satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa. Di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam. Perang teh hikmahna seperti kos kitu. Embalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan. Di Perancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual di urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngaharumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan. Masya Allah. Padahal mah di Amerika kuarin asup Islam loba orang gedean ke asup Islam di numantak di orang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Maulud di unggal negara bendera eta teh berkibar di urang mah dibeulem ku NU. Oh masalahnya mah keur carita halal hak ya mah keur carita halal hak. Masalah teman melem dengan motif nama jadi tambah politik ya tambah kos gitu lain melem la ilaha illallah na lain ngan berani teteh melem la ilaha illallah kunaga mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh atuh geus bae teh kudu dibeulem politik pada tangga kos gitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU melem kudu la ilaha illallah bocana teh mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia. Tapi nu jelas wae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu. Oh masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika, dikibarkeun di RRC, dikibarkeun di kitu Moskow, dikibarkeun di Turki, dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Endek aya naon sih di Perancis, di Inggris, di Belanda dikibar-kibarkeun serentak ya dia berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di urang nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TIU asup ka urang batu nya huruf biasa bae FPI biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun dikieu-kieukeun kalurah ge lah nih lah enggak boleh yo cak lurah aing aduh ngaladenan salah camat ke camat banget da ya bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudna nang saha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ieu kunaon ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga sebagian orang NU meureun embung ka sorga atuh teh kitu bae meureun ye cenah tah mah sapira naon ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meuleuh eta macana politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bake naonan atuh bake dadaya kanan kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh steril atuh ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan bae urang tuh kaget sia kan aing ge kaget lau yaziduna malja'an lau magharatin lau
mudakhala kafirmasianan kaum mukminin ku sieun-sieunna nama sabenerna mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan tunis caya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana ku sieun-sieunna kaum mukminin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkeun diri niscaya lawallahu ilaihi nyana bakal berangkat menuju guha Allah yajiduna namun nyana manggihan mudakhalan tempat-tempat arara sup liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa sup kadinya tur salamet lawallahu ilaihi taya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri hum yajma'un gegerahan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge hari tadi Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos kana itu ngan osok ngewe bae eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong di bandara numpuk di bandara numpuk kafir dekat Singapura nyalametkeun diri iya ayatna orenganan iya ayatna tah law yajiduna malja'an law magharatin law mudakhala law allau ilaihi wa hum yajma'un nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja'an dek ngajadikeun malja tempat fungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo dek cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh tejan paeh jan je Bush paeh jan modar je tinggal Obama encan sama encan bakal lah bae sarua bae John Kennedy baheula aja paeh raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae pararaeh kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur ku hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu mah hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah jana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di hadap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakali geder ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan geus kieu mah tuh deh eleh ku ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nya ngetrok-ketrok jendela kapal tek es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paeh kabeh atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu ki muslim aja kos kitu teh ki muslim benda kerep Masya Allah nah ieu udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cerbai Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal
diketrok muslim S cak Belanda waduh makanya anu nundek di bomna benda nu dimaksudnya anak nundek di bomna teh pesantren benda kerep nundek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik nah Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae kita luhur gesan cek Amerika gesan geus ulah nyen Apollo mulanya tah teu kudu waliullah man teu kudu nyeunaan Apollo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinginnya di batu Quran dari bari gideug kieu jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae nah ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun sian la yajiduna malja lamun manehna mararangi jang ngungsi atuh ngungsi ka Singapura buari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun teu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi teu ditahanan ku tokoh Asana Jakarta Oyan jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok rok orok Banten maksudnya atuh orok pandai gelang makan pergi sambel nah ya daratan ka ditu kan aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyen kos kitu maksudnya naon gambaran lalagaan engke lamun deuk bebenerana engke moal kuari ku siapkeun siap pencap-pencap siapkeun kuari aing bisa kan sakitu doang atuh siap ji di hadapan kafir urang ulah diome yai ya atuh leh horenganan ayat teh mah kebenaran ye law yajiduna malja mun kafir teh manggihan jang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscayanya na datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeraan law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha yang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajbahun cepatnya na kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasuk maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaihi niscaya manehana daratang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan ku ari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua meljaa ngaranna Masya Allah iya dalilnya wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilir ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu mah ilmu jurig teh nu kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh oh eta
wa indahu mafatihul ghaib sing hade aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tak dibere hijab kaget nyanana ge kaget lumantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos gua juga belum punya lu minta sama gua cek polisi sial dah polisi belum padahal mah aya jatah jang paranti jelema nu kasasar kurang eta aya jatah di negara teh dibere ye ku polisi teh ye hese kesulitan gunakeun ilmu eta nyokot urang daun tak bacak bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kuntu moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugih blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka ku urang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya enggak mah atuh sia harayangnya wah Ki Hairun baheula nyokot doang kos gitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tak gitu sakali deui barang naik kareta sakali deui ti Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cekeuna teh ieu nyada ge sarua aya magolna magol itu dipicieun bae ku nya geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleu jadi tah mah dua macem ima jadi duit wa ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur emang siapa pikiran kitu wae jeung cuma teu dibere ge ku Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleu hendak maling beres jasa wah bener lah mantep teu dibere-bere nailah wa indahu mafatihul gaib nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib nu nyaho aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara gelarna naon lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG eta SAG sarua sarjana alam gaib eta sia cak nu SAG teh nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illa hu lu nyaho karena urusan ilmu gaib karena gudang-gudang kegaiban lu nyaho karena kunci-kunci gaib lu nyaho illahu kecuali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu maha gaib deui Gusti Allah mentak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah
ibadah teh anu ditinggali nama mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae. Eta kacamata syariat. Bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendeunan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud rukun sujud nu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Taman kurang ku adab make amamah make udang-udang set ka dieu make udang-udang make buntut dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun geteuna salah ulah masih dikeun buntut kos gitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapi geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapi. Ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, timimiti gubernur bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisa, pamalingan ge bisa. Salat mun sakadar sakitu bisa, hayang make jubah aya tokona, hayang make sorban aya tokona, teu kudu di Tangerang, di mingguan ge ngahutang bisa. Aya tah mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pur ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh iya jelema ria pan sia nyaho aing mah heula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajeung ngomong mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaran kajeung ngomong kok nyaho aing mah heula gedeg gelut teh eta masinekeun epa eta nyaho tah geus nu ria nu sok ria ka nu ria nyahoeun. Nah, lu ikhlas ge, nu sok ikhlas kanu ikhlas bakal nyahueun jasa. Ketika salat Allahu akbar dilirik urang geus bisa ikhlas ta budak. Kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh. Eta kula ngobrol jeung Abah, si itu tunu di belah juru ikhlas salatna. Kula ngahuleng we. Kok nyahueun ka ikhlas? Henteu, kula teu ngajawab. Geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi menang beureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas kumaha ngayahokeun ikhlasna ya hese urang ditatanya beusi dicarekan bah ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nu tudukeun tuh nu eta tah si eta ikhlas tah
bagus ya salat dah ikhlas beki puyang bae jauhan kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusu nyaho kanu husu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun husu kos kitu aing pernah husu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu husu itu ge husu jelema suserian sorangan we nyaho urang kunaon mabok kepayang ibu emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh ya teu sarua bae jelema susumputan pamalingan ya budak emang kunaon aing baheula maling tah pas gitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusuk kecuali nu khusuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajengeun lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge Allah diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk biar tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digidit bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu keluar bae ieu kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanya geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan nah iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna anu letahna anu beteungna dayut anu bobogaana gede dan lain sebagainya eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nyana ge kaget tercengang kitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nyana ge nah iyalah eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho
pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nu mantap teh hudang begitu hudang teh bae jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang aing deka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya saenggeus teh hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tah ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih kene syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nama nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nyana teu rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh leuwih jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah ieu mah kudu dibawa ka grogol. Lima nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakun fil arham illallah. Nu nyaho naon nu aya di jara rahim awewe. Bakal jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna nu nyaho tanu di jara rahim kecuali lubah gaib Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu gada nu nyaho naon bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh apakah di kampung urang apa urang keur nyaba ka Lampung apa keur ka Surabaya apa urang keur ka Mekah keur ka Madinah teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang teh eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunan ge aya deui dipiceunan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang nah cenah mah dipiceunan bae ulah paeh bae paeh bae eta bang kayak gitu deui ku malaikat aya deui jadi ku malaikat tuh waktu piceunan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya kitu bae terus kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho sakitu guludug sing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede ye subuh can terang deui kurang manggeus kasieunnan ngadengkeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat wah asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun ku kumaha ge aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede je itu teh kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae
lu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun kadinya supaya ulah hujan supaya ulah hujan cak Allah hujan bae ku aing di hujanan aya jelema nu nahan-nahan wuh datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cak ku si Allah hujan bae aing mah cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu wah tuh halu teangan ku si halu ayun-ayun ku sia halu bacana ieu mah sempak ka luhur kentengkeun bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng hujan bae cek ku si Allah geus sempak sagala di kaluhurkeun wah geus macem-macem teh asal anu hajat mah geus sempak ambaleh di luhur kenteng Allah jasa Masya Allah Masya Allah Masya Allah tetep hujan bae cek ku si dek dihujankeun bae oh nu nyaho ya Allah ya karim la ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan nu bakal terjadi di tegalan nu bakal terjadi di padang pasir nu pada bakal terjadi di gurun aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia benua Amerika benua Afrika benua Eropa benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun aya sabaraha kuda Allah nyahoun aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai ka sireup-sireup ka tubatuh mah Allah nyahoun eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ieu ayat ieu tancepkeun ka jero hate plakeun rak kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing ge nyahoun pamajikan aing ge nyahoun tumak nu teu kanyahoun ku sasa Allah mah nyahoun sireum nyahoun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoun Gusti Allah sabaraha anu sehat sabaraha anu gering nyahoun Gusti Allah sabaraha anu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha anu dipaehan Allah nyahoun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoun kabeh mantap urang boga keyakinan ieu jadi wali boga keyakinan ieu Allah mah nyahoun asal nyahoun mah isin urang ka Allah isin amat ya aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya picen TV ganti nu gede isi urang ka Gusti Allah teu kudu loba jelema di kamar ge Allah nyahoun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae mantak waliullah mah sangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoun lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan oh diuk nu rapi dijebur gegerah Allah nyahoun jasa batur teh nyahoun Allah teh urang mah lain guriwang wih siapa gede amat tuh ya belaan budak ngadu lu kos gitu Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri